Dina hiji kampung aya ibu-ibu anu ampir unggal poe teu weleh kalengitan sendal. Hiji poe ibu-ibu di kampung Jembeh keur ngariung marilihan sayuran. Iya, si itu mah tingali di Facebook sagala dipostingkeun. Ai hutang ka abi mah can dibayar rupi ka ayeuna. Loba ieu mah loba gawe teh. Sayur. Sok ce, kada belian dagangan abi. Ieu teh sayur mah ayeuna tah lu ka mari. Si heuceung mah teu bisa ningali barang pisan tingali abi teh sareger keneh. Menang di ieu tadi pasar. Sok kada marilihan mah. Sabaraha ya? Eta 200 sabeungkeun. Terus di ditu na 1.500 teh abi bati atuh. Torojol cemirna bari jebras-jebris. Kunaon atuh euy sepene di siapa dibuangi. Sageura ngobrol sinau mah poe. Ai pet uji di acan. Mas naon kitu? Eta senang suarau. Ah, geura senang nu kitu. Ai euceung ulah sok kitu, senang suarau teh tangkat tinggi di persenalan. Abi sendal teh, abi dibere diskon yeuh. Sabaraha euy? Kamari kan euy meuli tapi 12.5. Ayeuna papi jual 13.000 we, sorry. Ai euy, lieur sugan mah kadon beuki mahal. Naon ari euy eta teh geus dibere diskon. Nya teu ceu? Nya teh? Ya Allah, tuh manfaatna gede. Baca wae sakit wae. Sakit wae, Cek. Ya, sok atuh. Iya 3.000 tambah 3.000 genep ribu tambah 4.000 jadi 10.000, Cek. Terima kasih, Cek. Jadi tuna, Cek, ayeuna mah keur sakal mahal. Nuhun nya. Nya, dadah, Cek. Isukna ibu-ibu nyaritakeun sendal nu leungit teh jadi nambahan. By the way, Cek, sendal api dia leungit. Makanya, Cek. Bener. Ini tak iraha. Penting. Awas yang sarua jeung abi. Apa tuh budak abi dan karek meuli mangkukna langsung eta ka deui. Ceu. Eta mah budak abi teh nepikeun ka OC kan. Tuh, Ceu. Terus ayeuna mah ayeuna ka RW kurang undingkeun. Hayu atuh. Hayu atuh. Aya naon Ceu? Si Ece. Karek datang di mana-mana. Eta tuh masa keluarga oh. Iya, abi kaleumitan sapatu, iya kaleumitan sendal heran. Iya wae. Nah, ada budak abi jual di mana di sendal di hareup teh tara kaleumitan. Hanya lah kumaha teh pilihnya hayu je rek ngilup ka imahna Bu RW rek berunding gitu teh. Moal aja ieu kuku atuh. Ampun can diparupan juga. Assalamualaikum Bu RW. Waalaikumsalam. Kalau resep ibu ayah di bumi. Cemirna, Entin, sareng Heti langsung ngadatangan imah Bu RW rek mejakeun kampung ieu teh geus teu aman. Kusabab geus sababaraha warga sok kalengitan sendal. Cemirna, Entin, Heti sareng Bu RW nyusun rencana pikeun newak maling. Meanwhile, three weeks later. A few moments later.
cece abi teh da paling hasil teh kamu budak da suami abi teh nangana deui gini suami abi teh nangana deui gini suami abi teh nangana deui gini saku mah urang Garut oge urang teh pamadah kata batur cek Quran surat An-Nisa 28 oge wahai jami-jami anu beriman ulah ngadahan harta batur ku jalan anu batil ceuk tah dangukeun sok lah ayeuna mah sapatu budak abi balikeun ningali budak abi tarapoli ayeuna mah di imah da sapatuna eueuh duit abi oge anu dibeurekeun ka sengal atuh ayeuna mah kamana 1 juta lebih senal abi oge anu limited edition gantian hayang nyaho